Teungut kalinuan tegedak keanginan dina ngajalankeun hukum nanging kayakinan isim abdi mah ieu teh sanes kana pribadina. Naon deui agan? Kakang Semar. Iya nun. Bagja barina sugema kaula Kakang Semar. Laras. Dipikir-pikir beuki kapikir dirasa-rasa beuki karasa. Perkawis naon teh ulah? Memang leres kasauran eyang abiasa keung kaula lamun Gatot Kaca teu kapangi. Tangtos. Kakang Semar. Iya nun. Ayo Kang. Iya. Pikirku kaula Kakang Semar. Laras. Gatot Kaca lamun teu kapangih jigana ancur nagara Amarta Kakang Semar. Amit-amit teuing agan. Cing diterebihkeun emutan sapertos kitu teh agan ulah awon manah wae. Ayo Kang, mangga. Lamun si Gatot Kaca kapangih kinitna tanpa pamit lumampahna tanpa bebeja karena pribadina kaula sanajan ka anak rek dihukum sakumaha mistina sae agan kedah sagolek pangkek sacangreud pageuh teungut kalinuan tegedak keanginan dina ngajalankeun hukum nanging kayakinan isim abdi mah ieu teh sanes kana pribadina. Mudah-mudahan nih Kang kayu mangga. Rumpuyuk deui tua. Kinten-kinten bakal kapenak atanapi moal. Genteng-genteng ulah potong agan. Ari namina bajuang mah urang teh dugi ka mana wae oge mangga agan. Kayu Kang mangga. Rumpuyuk deui. Naon deui agan? Kakang Semar. Iya nun. Bagja barina sugema kaula Kakang Semar. Laras. Komo kaula dulunya mah hukum karma euy. Aduh, aing lalabora oge. Awas monyong dibalas ku aing sia ge. Sakapal